bukan ke lain tadi lain ngomong ti mimiti Akan ka dieu mang tah itu tuluy. Iya tuh ya helmna ya. wayahna euy hampura Jadi kumaha tuh itu mau dituluykeun? wah Lain kumaha. lain kuna naon euy geus kacontohan geus loba kacontohan babaturanna wayahna we lah didinya leumpang da saeutik deui atunya urang mah daripada didinya maksa kajeun cika iki kajeun malik mayar urang hampura Ini kumaha tuh orang mayar kumaha? gratis tong muncul gratis geuning daripada aing cilaka oh sok ada yang di jalan sing aya naon-naon mah Deui aduh ninggalkeun di dieu di tempat sepi kieu tapi heueuh deui mangkaning di daerah dieu mah sok aya begal kabejakeun teh mangkaning dieu mawa duit deui banyak baiklah bismillah la haula we kumangke aya begal mah piheulaan marukan aing sieun tapi da sorangan naonan sia pikiran teh naonan sia teh nyaho aing saha naonan sia pikiran wani ka aing teu nyaho aing saha marukan aing sieun kitu naonan sia ka aing tuh kadon malu lurus ya wani ngadegeun sok tukangmu ayo sia parah mabut serang Nges ay ngus pae atuh aing sugan teh nah gitu wawakinya itu tak mataknya pada lagi cik atau hari kira-kira tuh mampu kira-kira tuh ngunduh ulah sok maksakeun ulah sok jajagoanan nya amun maksakeun juga itu pan awak ruksa bisa-bisa nyawa leuh gitu kade tah ulah sekali-kali deui kikituan nya omah makanya eta aduh pemeran begal lagi kuat kasarem gitu atunya tuh aya Mang Haris Haris Hirbis teh ya jualan fantasi jualan Indonesia fantasi makanya sak kecamatan Cidirumah gitu ya mata aya deui Mang Ajung di dieu wah tuh Haris aya Aldo
Kalau galena teh asli Ciamisnya lahir di sini. Aya mang aya kayu. Aya akun. Euy, Mang Upi Harnis. ku habis. Aya uti habis. Aya oke mang Tegar. Tegar tas selamanya. Makanya di tukang kan sebutnya Kuala. Euy, sa Doni Tata. Iya lain. Doni Tata, aya Doni Tata, aya Teguh Kampak. Tukang rames. Nah, eta mah khususnya spesial Doni Tata. Itu rambut apa nih? Oh iya, alit sebelah. Iya, alit sebelah. Si blonde. Eta geningannya. Bilang bandut. Firda. Bilang bandut. Nah, Iya bang, jadi lele. Siapa biasa? si Palarenga. Dia ingat. Sebenarnya dia Santika. Oh, miras. Ayo Adit mana? Ada tingling. Ayo khusus Doni Tatanya. Memang mana nama pembalap sih, pembalap. Jadi lamun aya nu ngahihi saya kita panggilanna itu patang kali. Pembalap mana. Berarti antara pembalap di kurangan beda. Oh, beda tipis. Ngapres. Tak itu para wargi sadaya nanya naon anu didongengkeun oge teh nya istilah nama urang ulah sok awaniana, urang ulah sok nekat lah seperti bahasa nama. Namun kira-kira teh untuk mending utang selamatkan diri pribadinya gitu. Nah, para wargi sadaya, mudah-mudahan naon anu parantos bikin problem sing janten tuntunan urang sadayana malah mandar urang tiasa salamet ka sadayana tiasa nyelametkeun diri, tiasa nyelametkeun urang. Oke. Nya menghindari tindak kekerasan ya. Pesanan yang beda. Pesan kang mau begal, omat tuh pakai aya teh ulah tukang nunggu. Kami aya teh hidup itu omat wanina ulah tukang nunggu. Jika ibu-ibu wae mau pegangeun. Tapi nya sakitu panginten para wargi anu tiasa kapidangkeun, mudah-mudahan sing janten manfaat kang sadayana. Hiburan. Sing janten hiburan lah pangkat namanya eta. Bogor sapanon cenah sapakan dagu cukup leureun da jebah pinten anu beda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah hilap. Like, comment, share, sareng subscribe. Subscribe. Dina channel Gurao FM anu geusina. Sampurasun. Jadi deh.